Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Wa qala Rasulullah SAW innama buistu liutammima makarimal akhlak. Para sepuh miwah sadaya-sadayana ahli pangosan rahimakumullah. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku hidayah tur inayah ti Allah. Urang sadayana dina ieu waktos tiasa kempal riung mungpulung dina raraga ibadah tolab ilmu. Mudah-mudahan tolab ilmu urang tinekanan pahala ti Allah Subhanahu wa taala tur tiasa ngaronjatkeun harakat martabat urang. Puncakna mudah-mudahan Allah gitu maparinan kagampangan ka urang sadayana kanggo jalan ka surga luyu sareng pidawuh Rasul. Para sepuh miwah sadayana dina muqaddimah simkuring tadi macakeun hiji hadis kasauran Rasulullah SAW anu ieu hadis teh direwetkeun anu nyebatkeun ku Imam Baihaqi oge Imam Ahmad. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saur Kangjeng Rasul SAW innama saestuna tayalian buistu kami atawa kuring diutus teh liutammima pikeun nyampurnakeun akhlak liutammima makarimal akhlak pikeun nyampurnakeun akhlak gitu. Para sepuh miwah sadayana Rasulullah SAW diutus ku Allah Subhanahu wa taala teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Upami disebat nyampurnakeun ieu teh nangtos akhlak teh gitu. Satu acan Rasul ge tos aya akhlak nu sae gitu, akhlak anu awon. Para nabi akhlakna sae. Tapi Rasul mah nyampurnakeun gitu. Ta para sepuh miwah sadayana ngeunaan akhlak Rasul dipayun kantos diuniakeun akhlak Rasul teh nyata Al-Qur'an gitu. Akhlak Rasul Al-Qur'an. Urang selaku umat Rasulullah SAW umat Islam urang diparentahkeun pikeun tumut jeung turut gitu. Karena aturan Islam turta urang nulad jeung nyonto kana akhlak Rasul. Upami tadi diuniakeun akhlak Rasul teh Al-Qur'an, urang sadayana poetan kedah nalungtik Al-Qur'an ti awal dugi ke akhir supados urang uninga kana akhlak Rasul. Alhamdulillah dina malam Jumaah geuning urang sadayana sok ngadangukeun Ustad Nur ngabahas naon namina teh riwayat atanapi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sirah nabawiyah eta menten kalebet di lebetna akhlak Rasul. Nanging gitu. Dina hiji saat sahabat Ibnu Mas'ud gitu nguningakeun kieu. In ajma'a ayatal bil Qur'an in ajma'a lamun mah dikumpulkeun dihijikeun maksana diringkes gitu. Ayat dina Al-Qur'an li khairin wa syarrin hadhil ayah. Saur Ibnu Mas'ud upami Al-Qur'an dihijikeun gitunya ngeunaan akhlak goreng jeung akhlak anu sae ieu teh saleresna kakandung ku hiji ayat gitu anu aya dina surat An-Nahl gitu ayat 80. Anjeunna nyaurkeun kana surat An-Nahl
anu unggalna nyaeta kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli, saestuna Allah teh marentahkeun pikeun adil gitu, wal ihsan jeung ihsan. Jadi adil ihsan, wa itaizil qurba jeung nyambungkeun silaturahmi atau kanyaah maparin dil qurba ka kerabat dekat gitu. Wa yanha anil fahsya wal munkar jeung nyegah tina perbuatan fahsya oge perbuatan munkar wal bagi jeung tindakan anu telenges gitu. Bagi teh anu sadis meten tiasa. Ya'idukum la'allakum tadzakarun, tah mantena mepelingan ka anjeun sangkan anjeun tadzakarun areling. Para sepuh miwah sarsadayana, jadi saur Ibnu Mas'ud mah akhlak di dieu upami ditinggal ka dieu mah akhlak anu saena. Akhlak anu sae tina sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an teh mun diringkes mah cenah kieu. Jadi karingkes ku ieu ayat. Jadi akhlak nu sae teh kahiji adil kitu nya, tiasa diapalkeun lah. Akhlak nu sae teh kahiji adil. Kadua ihsan. Oh, ihsan mah gampang apalna, emu teh Ustad Ihsan. Kahiji adil, kadua ihsan, tong nganggo ustad. Jadi akhlak teh tes dirangkum adil, ihsan. Nu katilu wa ita idil kurba, nyaeta barang bere dina sanes keterangan mah maksudna ieu teh silaturahim. Zil kurba teh kerabat deket, kerabat teh bahasa Arab teh. Tina kurba tahapanana tinupang deketna beuki ditu beuki jauh gitu. Nu mawi harta ge atawa rezeki urang utamakeun gitu. Mun ku basa Sunda mah anak jeung pamajikan. Anak jeung pamajikan atau pamajikan jeung anak. Cing harta ieu utamakeunana anak pamajikan atau pamajikan anak. Di urang mah sok jadi papasannya anak jeung pamajikan. Jadi tidinya beuki lebar. Tah tatangga ge penting nu deukeut heula terus nu jauh. Tah ieu penten. Nu ka opatna wayanha anil fahsya, jeung kudu nyegah yanha teh ngahalangan ngaberantas anil fahsya tina fahsya. Naon ari fahsya? Sanes penyanyi ungu eta mah fahsya. Fahsya teh naon? Fahsya teh perbuatan dina tafsir mah anu nyebut fahsya teh zina gitu. Saresna nu nafsirkeun teh aya deui fahsya mah pokona perbuatan anu efekna langkung luas gitu. Sareng wal munkar perbuatan anu awon gitu. Ustaz Sidik Amin Allahu yarhamah kapungkur kantos ngabahas kieu di daih kolot simkuring emut keneh. Meh gampil mah cenah ngabedakeun fahsya jeung munkar teh. Ari fahsya mah kajahatan nu dilakukeunana teu bisa ku saurang, eta teh fahsya cenah gitu. Tah gitu. Jadi fahsya teh saur Ustaz Sidik Amin Allahu yarham kapungkur di daih kolot, fahsya mah kajahatan nu dilakukeunana teh teu bisa ku saurang minimal duaan, eta teh fahsya. Sedengkeun munkar mah perbuatan kajahatan anu dipigawe ku saurang ge bisa gitu. Tah kitu kantun urang neuleuman eta peten cing naon fahsya, jinah jelas moal tiasa nyalira duaan minimal gitu tah. Sareng saterasna. Para sepuh miwah saresna wal bagi gitu. Bagi teh nyaeta perbuatan anu telenges kitu heula sementara semuanya telenges atau tapi bengis
bahasa Sunda galak gitu nya, galak. Tah eta saur Ibnu Mas'ud eta teh cenah ayat eta teh itu geus nyakup kan ayat-ayat anu aya dina Al-Qur'an. Jadi akhlak nu sae, akhlak anu utama teh lamun kahiji bisa adil, nu kaduana ihsan, nu katiluna gitu nyieun kahadean barang bere ti nu deukeut heula kadituna beuki jauh, nu kaopatna bisa nyegah tina pasa, kalimatna bisa nyegah tina kamungkaran, nu kagenep mah nu bisa nyegah tina sifat bengis gitu. Tah para sepuh miwah sabda sadayana ieu ayat teh kitu nya saur Ibnu Mas'ud teh seolah-olah rangkuman tina Al-Qur'an nu mawi pantes upami kapungkur Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ieu teh buyutna Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab teh kagungan putra, kagungan incuna kagungan putra deui. Tah diantawisna numutkeun keterangan nu kuring kabaca mah Umar bin Abdul Aziz teh ieu teh buyutna Umar bin Khattab saurna. Anu anjeunna kantos jadi khalifah gitu. Mung teu lami janten khalifah na teh mung 2 tahun 5 sasih gitu teu lami. Anjeunna kabujeng wafat dina yuswa 37 tahun. Tah para sepuh miwah sadayana ieu teh kawentar sabada 4 khalifah tadinya, 4 khalifah nu terkenal pisan napan di pelajaran SD ge aya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, eta terkenal pisan. Tah sabada eta teh aya khalifah-khalifah di antawisna aya naonnya sebenarnya teh buyutna Umar bin Khattab aya nu janten khalifah ieu terkenal pisan. Nalika Umar bin Abdul Aziz janten khalifah karsan daina budaya atau kebiasaan umat Islam dina zaman harita teh mari kapungkur teh terjadi peperangan di antawisna perang Sipin ya. Tah akibat tina perang Sipin teh jadi di masyarakat harita aya budaya ngagogoreng gitu ka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu digogorengna saha? Nu digogorengna teh nyata Ali bin Abi Thalib digogoreng. Bahkan kabencina dugikeun ka nyerep ustad-ustadna ge lamun jumaah teh sering ngabahas eta we ngagogoreng Ali bin Abi Thalib. Ta Umar bin Abdul Aziz kagungan inisiatif keur ngeureunkeun eta maka Umar bin Abdul Aziz gitu nginstruksikeun ka khotib-khotib di zaman harita supados macakeun ieu ayat surat An-Nahl 80 tadi dina khutbah kadua gitu. Macakeun ieu ayat anu eusina ngelingan gitu ka masyarakat ulah terus-terusan ngagogoreng hiji kelompok da Ali bin Abi Thalib teh sahabat Rasul dijamin asup surga gitu. Tah ku trik atau ku cara ieu Umar bin Abdul Aziz biasa sukses berhasil tah ti harita mah teu terjadi Ali bin Abi Thalib teh digogoreng gitu. Liren. Nabi terkenal bijaksana terkenal Umar bin Abdul Aziz teh pamimpin anu adil tur jujur. Tah para sepuh miwah sadayana. Nah, ieu ayat tadi anu kusim kuring didugikeun poin-poinna nu kahiji nyaeta akhlak nu sae teh nyaeta tiasa adil. Nyaeta akhlak nu sae teh tiasa adil. Adil dina naon? Kahiji adil dina keyakinan, kadua adil dina kalakuan tindakan. Kumaha ari adil dina
keyakinan. Pan pangeran teh seueur cek batur mah kitu nya. Kumaha adil teh? Nah kawas pemahaman urang Quraisy baheula. Saminggu nyembah Allah urang babarengan cenah, saminggu urang nyembah patekong. Eta mah sanes adil. Kieu maksudna adil dina keyakinan teh nyaeta kieu. Kahiji, urang kagungan keyakinan ari urang diciptakeun ku saha? Urang diciptakeun ku Allah. Terus urang dipaparinan rezeki ku Allah, diatur ku Allah. Matak dina eta geuning awasan salat mayit, Allahumma anta rabbuha gitu. Maka hiji teh Gusti teh rabbuha pangeran ieu mayit. Wa anta khalaqtaha Gusti teh anu tos nyiptakeun ieu mayit. Wa anta rozaqtaha Gusti teh tos maparin rezeki ka ieu mayit. Tah hartosna urang sadayana teh diciptakeun ku Allah, dipaparin rezeki ku Allah, diatur segala nu urang teu mampu ku Allah. Adilna dina keyakinan urang teh kedah yakin yen pangeran urang teh ngan Allah unggul. Justru teu adil lamun kieu. Ari nu nyiptakeun Allah, nu ngarizkian Allah, ari nyemah ka mah artas misalkeun gitu. Ayeuna mah tos teu usumnya. Kabungkur mah pan terkenal Cibiuk teh, mah artas dugeun kan disamat. Lamun aya karepet cenah sebut mah artas 3 kali terus nyejek. Nyejek naon? Sanes nyejek nog. Nya kabungkur mah kitu. Tah teu adil teh, gerak diciptakeun ku Allah. Diatur segala rupa duga jantung ge diaturna ku Allah ya teh. Napas urang ku Allah, sirkulasi darah ku Allah, segala ku Allah. Ari nyemah sanes ka Allah, teu adil teh. Tong bororah kitu nya inung bapa we. Geraknya urang teh dididik ku inung bapa, di Paraban ku indung bapa, di Bajuan ku indung bapa, diurus ku indung bapa. Ari geus gede lain mulang tarima ka indung bapa teh adil henteu gitu. Teu adil teh gitu. Tah adil ka Allah teh dina keyakinan urang ku sabab urang teh sagala rupa ku Allah, maka adilna teh urang nyembah ka Allah, urang tawakal ka Allah, urang turut ka Allah, eta adil gitu. Kartos sebenarnya adil dina keyakinan teh gitu. Nu kadua adil dina tindakan. Ieu mah adil sanes hubungan sareng Allah. Adil dina tindakan sadedinten dina muamalah. Gitu. Adil teh sanes sami. Adil teh luyu sareng sakedahna. Jadi luyu sareng sakedahna. Budak kahiji kuliah bekalna dibere 100.000 sapoe. Budak nu kadua mah SMA bere 50.000 sapoe. Nu katilu SD pasihan cukup 10.000 sapoe. Misalkeun adil teh. Ulah protes budak SD teh. Nah dasarua abdi ge anak emak. Nah ari si AA 100.000 cenah. Ari abdi 10.000. Nah, justru adil teh kitu luyu sareng sakedahna. Eta disebut adil. Para sepuh mewah sareana tah dina sagala rupi adil teh adil ka diri urang, adil ka dulur urang, adil ka tatangga, bahkan adil ka budak-budak urang, ka murid urang lamun jadi guru, tah keadilan eta. Dina tindakan adil teh kalebet gitu kisos. Kisos ge ieu teh salah sahiji keadilan. Mun urang ditonyok ku batur, ke teh urang berhak nonyok, meunang nonyok ngan ulah leuwih tina tonyokan itu. Tapi nu langkung sae mah ngahampura gitu. Tah para sepuh mewah saresidayana eta muternya keadilan. Nu kadua akhlak nu sae teh ihsan. Jadi urang teh ngusahakeun urang teh seadil-adilnya gitu.
cing adil urang. Nu kadua ihsan. Ari ihsan naon? Nu terkenal mah anta ambudallah, anjeun ibadah ka Allah. Terus kana katarohu, seolah-olah anjeun teh bisa ningal Allah gitu. Fa ilam yakun takun tarohu fa innahu yaroka. Ta eta definisi. Tapi sim kuring bade ngabantun gitu nya. Salah sahiji definisi anu langkung gampil ka hartosna gitu nya. Nyata aya definisi kieu nu kabaca ka sim kuring mah ihsan teh nyata nu gampil ihsan teh langkung tina sakadar ngalaksanakeun kewajiban eta gampil nama. Jadi ihsan teh langkung tina sakadar ngalaksanakeun kewajiban eta tiasa disebut ihsan. Upami ihsan ka Allah, kewajiban urang salat sadinten sabaraha kali? Kewajiban urang salat nu wajibna mah mung 5 nya 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya eta wajibna mah. Lamun urang palai ihsan ka Allah, mangka urang kadah ngalakukeun teh langkung tina kawajiban ku cara ngalaksanakeun sunat gitu. Eta teh tos hiji tarekah urang nyeun ihsan. Ihsan ka indung bapa, ari kawajiban urang ka indung bapa naon? Diantawisna kahiji taat gitu, ngahormat, nyugemakeun. Tah urang teh sanes ngan sakadar taat gitu nya, ngahormat jeung nyugemakeun, ngusahakeun leuwih teh eta teh urang ihsan ka indung bapa. Nah we dina Al-Qur'an aya papatah Luqmanul Hakim, wabil walidaini ihsanan. Jeung ka indung bapa teh kudu ihsan. Hanya kal umumna di umat Islam gitunya ayat ieu teh teu patos kaperhatoskeun. Sok dina kanyataanna mah seueur budak teh nalika bunga jempe indung bapa teh teu apaleun. Lamun manehna susah kakara we ka indung bapa teh nyegruk. Ka indung bapa teh ngan laporan kasedih kasusah wungkul. Narika manehna keur senang mah hampir poho ka indung ka bapa. Ieu mah tibalik. Sok aya murang kalih gitu kurunyung-kurunyung teh ngeluh we karipu kasedih gitu. Sok aya tah eta teh can ihsan. Usahakeun urang teh ka indung bapa teh beupeurieun ti leuleutik urang teh ngahesekeun indung bapa geus dewasa mah atuh tong ngahesekeun aya karipuh aya kasusah mah kuduaan we jeung salaki urang upami istri kuduaan jeung pamajikan urang tong ngariweuhkeun ngilu ngariweuhkeun ka indung bapa urang kitu teh. Ieu teh kalebet ihsan. Nu kagungan keneh Ibu Rama. Tah para sepuh miwah saresidena eta penten sakedik ngeunaan ihsan nya. Sareng wa ita idzil qurba mere atawa aya nu narjamah ieu teh silaturahim nyambungkeun ka nyaah ka deudeu dzil qurba kanu deukeut ti anjeun misalnya gitu. Para sepuh miwah saresidena ieu urutanna kantos geus bahas moal panjang lebar jungkuring bade urang langsung wae kana wayanha anil fahsya heula jeung nyegah tina fahsya. Para sepuh miwah saresidena sim kuring bade langkung negeskeun dina ieu. Sok aya istilah geuning naon? Amar ma'ruf nahi
munkar gitu. Tah fahsya mah langkung ti munkar. Dina ieu ayat diuniakeun wayanha jeung bisa nyegah gitu. Anil fahsya kahiji tina fahsya. Simkuring langkung nekenkeun di dieu ngeunaan fahsya dina ilmu kadokteran pan aya nya usaha keur kesehatan teh dua rupa. Kahiji aya kuratif, nu kadua aya preventif. Ari kuratif naon? Kuratif mah geus kajadian diungkulan gitu. Seperti kieu. Aya wabah kolera kurunyung misalkan ti puskesmas teh daratang. Nu di obatan teh mah diinfus segala macam. Eta teh tindakan kuratif eta mah. Ari preventif mah tindakan nu dilakukeun memeh terjadi. Ieu preventif. Ta para sepuh miwah terseena nu ku urang sering ka Bandungan ngeunaan kitu nya amar ma'ruf nahi munkar. Dina bab nahi munkarna seueur diterangkeun teh tindakan kuratif. Kumaha ngungkulan yeuh masyarakat nu geus kieu, kumaha ngungkulan pemuda nu geus bejerod kieu, kumaha ngungkulan misalkan seperti judi anu geus mahabu. Eta biasana teh nu jadi pembahasan masalah yanha anil munkar ataupun anil fahsya. Para sepuh miwah sarjana urang saresna justru nu paling penting mah urang sadayana tindakan preventifna. Mungkin para bapak, para ibu ngajenghok lamun simkuring ayeuna ngadugikeun nya hiji hal simkuring ge ruas pisan. Di salah sahiji sakola di urang di Kabupaten Bandung keneh, kieu aya hiji kajantenan. Burang kalih kelas 4 kompak 11 urang, aya nu bagian ngajaga di panto bisi aya guru, terus aya nu bagian nyekelan panangan murang kalih kelas 4 nu istri, aya nu bagian merosotkeun. Ieu di kelas aya kejadian engal keneh ieu teh. Tapi murang kali kelas 4 gitu. Ieu teh hal anu matak reuah simkuring reuasna teh naker. Aya murang kali anu kitu. 11 urang tah diporosotkeun bari caritaanana sok urang perkosa, acan urang perkosa. Tangan kalersan teu kajadian duwi ka merkosa, kumargi karsan kabujeng aya guru gitu nya. Teu cios we, gerentang-gerentang guru liren we. Teu apal guru ge kajadian saperos kitu, ngan murang kali anu diporosotkeun tadi anggoanana gitu nya. Ieu teh di waktos istirahat. Diporosotkeun tadi wawartos ka ibuna bari nangis. Ibuna neme ngadu ka sakola, diatasi ku sakola. Ternyata teu acan apal kawitna mah 11 urang. Ternyata 11 urang. Tah ditindak ku sakola teh diseleksek hiji-hiji. Naon nu jadi sabab? Nu jadi sababna eta barudak kelas 4 teh sok ningali video porno. Kelas sabaraha teh? Sanes SMA kelas 4. Tara rencangan guru kelas genep gitu. Penasaran. Nalungtik ka barudak dipanggil hiji-hiji guru kelas genep dicek. Ternyata murid-murid gitu. Hampir 80% murang kalih nu pameget kantos ningali film porno. Malah ilmuna kana kagorengan eta jauh leuwih luhur tibatan guruna. Ngabejaan ka guruna teh, Bu cenah ibu nu nalitina teh. Bu, cenah pami hoyong ninggal kitu mah gampil cenah. Tah dina ieu teh buka ieu linkna tos arapa teh. Malah ditaros hiji-hiji.
nu paling mencengangkan ternyata murang kali nonton nu kitu teh ti kelas 2 kene. Cobi Bapak Ibu. Mungkin sebagian guru gitunya termasuk simkuring teu nyangka aya kejadian seperti gitu. Kabongohan guru teh. Jeung kolotna ge kabongohan. Disangkana teh budak abdi mah bager cenah tara liar ka ditu ka dieu mineng di kamar we cenah kitu. Si horeng di kamar teh nongton gitu. Bapak Ibu sadayana nu jadi masalah sim kuring teu tiasa ngecek kana HP barudak teh. Teu tiasa ngecek da barudak leuwih pinter. Gitu. Kadang-kadang eta HP murang kali di SD dikempelkeun tapi teu tiasa ngecek keur mah dikunci kitu nya. Make password. Nu kadua dina tiasa dibukaan ge teu apal sim kuring da gaptek kitu nya. Tah bapak sareng ibu gitu. Eta nu kahiji. Ieu teh hiji hal anu matak ngagetkeun. Nu kadua aya murid kelas 6 kitu nya. Anu sering nonton nu kitu teh ditelusuri ternyata eta budak teh gaulna jeung budak SMP di papatahan teh gitu papatahan teh atuh tong gitu ternyata da Pak dipaksa cenah lamun abdi cenah teu cicing teu nongton eta abdi engke cenah diteungeul cenah ku sobatna nu SMP tah ieu teh bahan kanggo urang sadayana kedah kumaha urang selaku kolot. Bayangkeun Bapak Ibu kondisi ayeuna sapertos kitu 10 tahun mungkin 5 tahun nu baris dongkap kumaha karakter budak. Upami budak SD wae tos seueur pisan anu nongton nu karitu. Cing 5 tahun we atanapi 10 tahun tiasa janten 3 tahun nu baris dongkap ge rek kumaha akhlak barudak. Biasa janten ibu-ibu di dieu bapak-bapak anu murang kalih nu arali tos ngarangohat HP nya tiasa janten disangka teh nu biasa-biasa we. Da eta barudak ge gitu betuso teh gitu janji guruna moal dibejakeun ka indung bapakna itu betus teh diselek-sek teh. Ieu teh hiji hal anu mencengangkan. Para ibu mewah bapak sadayana tadi yanha anil fahsya wal munkar teh ari tindakan kuratif nama gitu nya nu tos terjadi wah budak teh yo baong diusahakeun malah aya di ditu mah budak anu baong pisan terlibat narkoba gitu ieu di daerah luar Bandung ku bapakna teh dicanak di SMP na teh dialihkeun ka pondok pasantren tindakan kuratif tama bari cantang tuh hasil bisa jadi nu asalna baong narkoba di SMP dipindahkeun ka pondok pasantren budak nu di pondok kabawa terlibat narkoba eta nu matak paur. Para ibu mewah bapak sadayana cobi urang teh tos kumanya ketinggalan zaman dina masalah IT. Urang mah kadang-kadang urang bapak ibu aya nu HP getaran nyoo gitu, ari budak geus nyoo. Tah ieu panginten hiji hal anu bingung sim kuring ge cing urang sadayana keur ngatasi eta tindakan preventif supaya barudak urang teu terjadi gitu. Tina perbuatan fahsya jeung munkar tadi urang kedah kumaha? Ari tindakan kuratif mah urang sadayana teh gampang dan tos katingali. Tah urang ge atos misalkan contona di masjid aya pangaosan ngan hanyakal gitunya di daerah-daerah tertentu mah
nu ngaos teh kini-kini aki-aki jeung nini nu ngorana teu aya komo barudak di urang mah alhamdulillah aya keneh tapi ieu teu seimbang gitu sepuhna seueur ari murang kali sakedik hartina sepuhna kabina padahal sepuhna mah teu parah gitu upami teh apa nya nu parah mah barudak dina masalah moral mah kedahna teh dikrid putra-putra teh karena pangawasan para sepuh mewah sarjana ieu penten kedahna mah gitu madrasah tos aya alhamdulillah gitu nya kantun peningkatan penten para bapak sareng ibu sadayana tah ti ayeuna mah kedah kagungan inisiatif maksakeun berkorban harta gitu nya murang kali teh cobi tong cekap di sakolakeun wungkul sina kursus anu positif kana ngaos tahfid ataupun hal-hal anu sae margi murang kali teh kitu upami aktivitasna teu disalurkeun mangka barudak bakal neangan aktivitasnya lira tadi urang ge kegiatannya saena mah da supados murang kali teh layeut barudak urang teh ahli masjid layeutan teh jeung ahli masjid deui saena mah ayakeun kagiatan urang teh nu caket teh bareng canak murang kali teh sadayana sina arameng teh ahli masjid jeung ahli masjid deui supados barudak teh kabina gitu pergaulanana para sepuh miwah sareng komo simkuring ningali dina TikTok gitu nya ieu ngan ieu mah teu tiasa diyakinkeun leres henteu ngan aya berita anu kieu aya nu naliti di hiji kota gitu naliti ka marurang kalih SMA ternyata gitu pengakuan barudak SMA nu istri 62% murang kalih SMA tos melakukan setubuh ieu kan mata kaget kang urang sadayana mah tapi eta mah da simkuring hilap deui saha nu nalitina ngan aya nu kitu kantos ningal gitu duka leres duka henteu tapi ningali kana pergaulan ayeuna biasa janten teh tah para sepuh miwah sarsilena pengentan urang teh dina dakwah teh umumna masih kieu keneh tradisional gitu nya ceramah gitu tuh saya nama urang teh ngayakeun program pembinaan mangga diemutan kuno aranoma pembinaan supaya barudak turunan urang teh gitu henteu terjerumus sakumaha nu tos terjerumus pemuda-pemuda di luar urang para sepuh miwah sarjana kasauran Rasul kapungkur dina hadis nu katampi ti Umamah Al-Bahili kaifa antum rek kumaha raranjeun idza togo nisaukum lamun awewe aranjeun pamajikan aranjeun geus togo geus ngaliwatan wates lamun ibu-ibu meureun sifat keibuanana tos luntur gitu sibuk ku medsos sibuk ku nguruskeun karesep hobi budak geus diculkeun wapasako sababukum jeung barudak-barudak geus parasek wataroktum jihadakum jeung aranjeun ge bapak-bapak geus eureun tina jihad artina geus teu nyarek barudak kitu kieu teh diantep we gitu tah ieu hiji kahariwang ti Rasul sallallahu alaihi wasallam para sepuh miwah sarsidayana tadi diuningakeun yen yanha anil fahsa wal munkar teh nyegah tina fahsa jeung munkar teh urang kedah ngawitan berpikirna
boh kuratif sareng preventif. Artina urang teh ngajaga kondisi nutos awon kieu gitu nya urang kali supados teu langkung terjerumus. Kumaha carana? Da simkuring mah dina pelajaran ge kapungkur mah kan aya pelajaran agama Islam di SDT gitu nya. Ayeuna naon namina? Pelajaran agama dan budi pekerti. Sim kuring mah tina kalimah eta ge rada hariwang. Cek sim kuring mah sae keneh pelajaran agama we langsung pelajaran agama Islam. Nah bet pelajaran agama dan budi pekerti. Cabi naon maksudna eta? Seolah-olah dina agama teh teu aya budi pekerti. Jeung tiasa janten kahayang namah meureun ieu mah meureun. Kahayang namah mungkin ngasupkeun budi pekerti anu ti luar agama kana pelajaran agama. Hartina ngurangan eusi pelajaran agama eta nu dipaurkeun ku sim kuring. Sim kuring rada ngemut ka dinya teh. Dan ti payun kantos aya wacana pelajaran agama teh tos teu perlu ngan seueur anu protes. Robih pelajaran agama dan budi pekerti gitu. Lamun aya dua gitunya pelajaran agama dan budi pekerti meureun sapelajaran teh dibagi dua agama jeung budi pekerti. Kan alhamdulillah dugi ka ayeuna masih keneh budi pekerti teh budi pekerti tina Islam keneh. Bisa jadi dina hiji waktu mah lain tina Islam budi pekerti teh nu jadi materina. Para sepuh miwah sasadana lamun ningal kadinya mah rupina ieu teh pikahariwangeun. Urang sadayana gitu kagungan turunan. Putra urang mah mungkin tos darewasa. Simkuring aduh incu nu leutik keneh. Hariwang ningali kondisi jeung situasi seperti ayeuna. Padahal urang teh kan ku Allah diparentahkeun ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri aranjeun jeung ahli ti aranjeun maksudna turunan urang tina seuneu neraka. Ari nu ngajaga disebut ngajaga nyaeta urang teh nyata di tindakan preventif nu langkung sae mah mencegah samemeh terjadi. Nu mawi para ibu para bapak sadayana upami tiasa mah urang kalih teh gitunya sakolakeun ka pasantren upami tiasa mah urang kali melihat kitu hoyongna ka SMP negeri gitu. Sim kuring gaduh murid ayeuna 42 murid teh. Ari kapungkur masuk aya we tina 40 teh murid teh 15 urang nu ka pasantren teh kapungkur mah. Kabeh dieunakeun tahun-tahun terakhir padahal kusim kuring terus dimotivasi supaya ka pasantren. Ternyata nu ka pasantren teh tina 40 teh paling-paling 2, 3. Ayeuna tos sababaraha tahun terakhir di daerah ditu Katapang sini dia. Hartina minat ka pasantren budak mah tos kirang pisan. Nu lucu pisan gitu, nu lucu pisan kieu aya kieu ya. Lucu dina tanda kutipnya. Murang kali tos keresaheun ka sanawiyah malah tos daftar. Ih bapak anak keukeuh ka sim kuring teh hoyong didaftarkeun ka SMP negeri nya gitu. Apaan atos dik sim kuring teh daftar eta ka sanawiyah hoyong nyobian heula. Tuh. Teu berpikir panjang rupanya tah urang mah kedah dibalikeun gitu nya. Sanajan ceuk teori piluluseun ka SMP kedahna ku urang teh usahakeun supaya ka pasantren. Tantangan dina tahun-tahun ayeuna sareng nu baris dongkap tebih langkung berat tibatan tantangan zaman urang. Kapungkur mah teu berat teuing kawas ayeuna. Ayeuna mah barudak atuh dina HP teh. Urang wae kan keur milarian anu sae kadang-kadang kurunyung geuning anu teu sae. Katarimana kumurang kalih mah ieu teh
kacida ngabahayakeunana. Para sepuh miwah saresadayana nu terakhir mah nyata al-baghi kebengisan. Tindakan kebengisan ieu ge sami kapangaruhan ku tongtonan. Murang kali teh saya nama gitunya ulah asal anteng. Da sok seueur ayeuna mah keluarga teh indungna anteng nyaho HP, budakna meh anteng bere HP deui. Nu jadi masalah gitu. Tadi masalah porno, al-bagyu kebengisan. Murang kali lamun nongton, aya nongton anu kadang-kadang bentukna animasi geuning nya. Bukan ka dibunuh, dihancurkeun, ditembak, terus-terusan budak teh nu kitu atawa tina game-gamean gitu. Nah kiten-kiten eta teu mangaruhan kana pemikiran jalma, pemikiran budak. Tiasa janten kusabab seueur tongtonan gitu, jadi asa puas dina tongtonan itu asa sigana teh lamun idola manehna bisa ngabunuh sababaraha urang, maka aya kepuasan dina dirina. Tiasa jadi manehanana dina hiji waktu nalika manehanana kuat, dewasa manehanana ngalampiaskeun dina pikiranana dina kenyataan. Nah, di Amerika kan teu sakedik jalma anu tukang nonton nu itu kekerasan hiji waktu di Amerika bebas senjata aya nu teu tua teu dosa langsung ka hiji tempat nu keur pesta dereden tembakan dugeun ka puluhan nu maot tiasa janten. Ta ieu penten kusim kuring didugikeun hiji kahariwang nya anu ieu teh penten tinang tos urang teh kedah ngemut narekahan kumaha carana kanggo ngungkulan kondisi zaman kiwari. Sakitu rupina anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan ieu janten bahan tapakuraneun urang, mudah-mudahan urang sadayana tiasa milarian solusi. Mudah-mudahan minimal urang teh tiasa ngajaga kulawarga urang, minimal kulawarga urang we heula. Ngajaga masyarakat mah tos abot pisan. Kulawarga urang we heula ngajaga tina binih-binih anu nimbulkeun boh tadi tina sifat pasya, munkar sareng al-bagyu. Para sepuh miwah saresena hapunten bilih aya kakaliruan, oge hapunten bilih aya hal-hal anu kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa tetep renggenek mempertahankeun parentah ti Allah nyaeta ku anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan urang tiasa ngariksa diri urang jeung kulawarga urang tina seuneun neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.